Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Ayo nanya di media sosial, na TikTok, na Instagram. Oh kami lah gitunya. Karena teh ini awet temen bara roda asli. Padahal kurang tadi di scroll diirikan dan mah geuning tina kumaha teh make skincare cenah tah. Nah urang teh ngusahakeun deh. Teu boga duit kita. Pamajikan teh gitunya. Mangulikeun ka urang teh. Iya. Jadi pas mangulikeun teh nya mangulikeun emang taputing teh dipake naon kumanehna teh. Tapi eta pas disup urang teh bagus dina teh tah. Oh, deh. Wajahna teh Itu cocok meureun. Sekali kan murah kan. murah kumaha pan eta teh iklan aja naon teh ke anu iklan ge Agnes Monica. Oh, waktu ya kamu percaya lah si Agnes. Tapi nu abal-abalna meureun. Itu abus kritik segala kita hanya mengusahakan meuli ka warung. Main nama loba nih sok penipuan teh ya gitu. Bari artis oke. Memang gimana penipuan gimana teh panas cenah. Terus kumaha? Orang teh bingung da merek na teh nu salah teh aya tetean kitu naonnya. Teh belakang nama care. Fresh care mah siapa? Macan teh. Cedak apa kana teh eta ka warung teh meser teh meser fresker yang eta gitu da ame glowing gitu da sarua cairan mah geuning dioles-oles kitu. Ya mau atuh show fresh care eta mah tuh. Salah berarti oh Mau gitu mah. Kumaha deui da. Jadi ieu teh urang teh sarua bingung oge ieu teh. Kenaon? Listrik di mah euy. Tiap ieu tak dibawa karaoke da percuma atuh menang beli ieu teh. Murah ieu zaman dulu lah ingat kenanya baru kieu. Tapi listrikna euy 450 watt. Dipake ieu doang oge. Mun ngajepret wae teh Nah, makin ngajepret. kamari geus bara kali jeung baraha polusi kieu mah teh. Ditambah we daya ku urang. Nah, tambah daya make ngajepret keneh wae aneh. Lu tadi dia lagi isu ka majikan geus beli di ka warung tah. Daya teh. Hor. Ada curiga mah. Hayu we malian daya. Nah, ada yang aneh teh mah sabun mana mah daya teh. Ieu panceran kudu ditambah daya nu listrik teh. Sia mah. Orang ka warung digantelkeun ka urang tapi keukeuh we ngajepret kan. Anu tikakeun di dinya sa kontainer di kusia digantung ada mah mungkin bisa nama teman daya. Sia mah komeaneun. Komeaneun sia mah Aing bego. Aduh bolok sia mah.